alaihi wasallam wa alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kirami sallamul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ila hadrati mu'allifi hadal kitab Safinatul Najah wa Kasyafatus Sajjah Imam Tirmidzi rahimahumullahu wa ghafara lahum wa nafa'ana bil salimul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Tawadihun ieu eta penjelasan sahiji. Qauluhu ari dauhan musannif hajja ari lapad hajja bipathil hai kalawan dipatahkeun hakna wa kasriha sareng dikasrahkeun hana haji wa huwa ari itu haji teh eta masdarun masdar mudhofun anu diidopatkeun limaf'ulihi kana maf'ulna itu masdar. Waman sareng ari lapad man eta fa'iluhu ari fa'ilna itu haju eta fa'ilhu fa'ilna itu haju wa huwa ari lapad man teh eta ismun mausulin isi mausul mabniun anu dimabnikeun ala sukuni kana sukun fi mahali rob'i dina patempatan roba wa takdirun sareng ari kira-kirana wa ayyahijja sareng yenta munggah haji itu si jalma al baita ka baitullah wasentan satu wa ayyahijja sareng yenta munggah haji al baita ka baitullah saha al mustati'u jalma anu kawasa wa mislu dalika jeung ari pantarna itu qauluhu ta qaulu haju nya eta ma perkara pil hadisi anu tetep aya dina hadis alladzi hadis rawahu anu parantos nyarioskeun kana itu ladi saha as-saykhonu guru urang sadayana saha as-saykhonu saykhonu wa huwa ari itu ladi eta qauluhu dauhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bunya diadegeun naon al-islamu islam ala khamsin kana 5 illa an qala dugi kana ngadauh kanjeng Nabi wa hizul baiti sareng kana lapad hizul baiti kama sapertos katerangan qalahu anu parantos ngadauhkeun hu kana itu ma saha alil asmuni ali asmuni fi kitabihi dina kitabna itu asmuni al mulaqabu anu dilandi itu kitab bimin hajis saliki kana kitab min hajus salik wa amma haju sareng anapun ari lapad haju wa ammal hajjul baiti sareng anapun ari lapad hijjul baiti bi qaulihi dina dauhan Allah taala walillahi 'alan nasi hijjul baiti walillahi sareng eta tetep ka Allah 'alan nasi madarat ka manusa hijjul baiti ari munggah haji man kajalma istato'a anu kawasa itu si man ilaihi ka baitullah apane sabilan perjalananana di perjalananana pala yuta'ayyanu mangka teu ditangtukeun saha manjalma lipailihi pikeun migawena itu si fa'il pikeun migawena itu si bal yuhtamala balik tadi pilukeun naon kaunuhu lapad itu man
badalan eta jadi badal minan nasi ti manusa badal al ba'di kana jadi badal ba'di min kulli tina jadi badal ba'di minal kul gitunya minal kul hudipa anu dibuang naon robituhu robitna itu man lipahmihi karena mahamna itu lipahmihi karena mahamna itu man ae tegesna mah robit manjalma istato anu kawasa minhum ti itu siman wa ayyakuna jeung ari lapad ayyakuna eta mubtadaun jadi mubtada khobaruhu ari khobarna itu mubtada eta mahdupun dibuang ae pangilihi eta tetep migawena ka itu siman pa'alaihi maka eta tetep ka itu siman wa ayyahujja apa alih maka itu siman ayyahujja ari munggah haji itu siman awas sartiatan atawa man sartiyah wayakuna man kana mata wayakuna jeung ari kabukteun tu lapad man gitu nya wayakuna jeung kabukteun tu lapad man teh eta mubtadaun jadi mubtada khobaruhu ari mubtadana itu khobar eta mahdhufun dibuang ay fa'iluhu ay pa'alaihi maka tetep kitu siman pa'alaihi maka tetep siman ayyahujja ari munggah haji itu siman gitu ayyahujja ari munggah haji itu siman aos sartiyatin atawa lapad man sartiyah jawabuha ari jawabna itu syarat eta mahdhufun dibuang ae pal yahujja mangka kudu munggah haji itu siman ae pal yahujja mangka kudu munggah haji itu siman kama saperti katerangan qalahu anu parantos nyari terkutus iman saha Muhammad As-Suban pi hasiyatihi dina hasiyahna itu Muhammad As-Suban gigirna hasiyah teh gigir kitab anu dikarang ku Muhammad Soban wa qaluhu jeung ari ucapan musonib ilaihi ari lapad ilaihi tagin wahijul baiti ilaihi itu nya eta aidun balik ilal baiti kana lapad baiti muta'alliqun anu dicumantelkeun itu aid bistitoin kana lapad istitoan wasabilan sareng ari lapad sabilan ya maka ngomentari meureunnya wasabilan jeung ari lapad sabilan eta imma maf'ulin imma jadi maf'ul tu ma listitoin karena lapad istitoin aw tamyijin atawa jadi tamyij ala ma natepan kana perkara istahsanahu anu geus ngaluskeun ku kana itu ma saha saikhuna guru urang sadayana Umar Al-Qai tegas nama Umar Al-Qai wa Umarul Jabaroti tegas nama Umar Al-Jabaroti ay min jihatis sabili tegas nama tina jihad perjalanan paslun wallahu alam bisawab